Tapi bagus Pak. Jadi kalau jadi perempuan itu gak usah gengsian ya Nengnya. Gengsi. Kalau gengsian mah mau hirup Neng. Mau boga duit gengsiannya. Lid. Tong ngalamun wae atuh Lid. Keun wae kawin mah da aya rezekina. Sahari weuh menta ka Pak Heri. Heuh. Kulit, iya di kampung. Basah galangana aduh nah aya nu ngadangdut saha eta saha nu ngadangdut Pak nu ngadangdut saha oh eta bari macul bari ngamusik ku gaya ngawuluku nya apanya dulu mah ngawuluku nu kita namanya itu Pak. Nah ini kegiatan baraya kalau di sawah sesudah panen biasanya melakukan ini nih, mereka di sawahnya dicangkul kemudian dileyak-leyak. Nah siga Neng Mina nuju ngaleyak-leyak sawah teh namina teh biar jerami sama tanahnya bersatu, nanti kan kalau sudah ditanam padinya biar bagus. Neng rek kamana Neng rek uih tau ka uih ke jam 4 di sawah mah jam 4 ke ngantos anu nganteuran ka dieu nya nganteuran naon sangu Lid jangan gopud Lid gopud mau ge aya atuh gopud jangan gopud. Bening aduaan. Kita yang ngiring cenah. Eta teh saha? Eta teh saha sih? Batur sanes nu sok di sakola, operator sakola. Kayak ngiring. Kayak ngiring dua ka lemur ripuh ke sawah ge sigaleun urang lemur. Karek ge kitu. Heeh. Di imahna ge ada di lemur padahal. Neng ada belutna teh Neng. Acan meureun da belut. Biasanya sok katincak belutna nya nu kieu mah. Pak aya belutan, Pak. Teu. Kudu nu kakina jebrag Pak, belut mah ditincak langsung morojol. Naon cenah? Kepiting. Hei. Mun besar mah enak eta Neng. Dah kabut sih seperti itu. Oh, traktor teh kitu nya naik nantinya.
dorong cukup barerat ini kena kumuning tinggal pecut. Kuning mah jalmina naiknya. Lain naman di dia tas aya nu kemuningnya sih nya. Aya. Sayanya kudu ku traktor sadayana. Memang cepet sih kudu kieu. Dulu mah kumuning sok inget sok resep dina panggaruna teh nih berdiri we. Nya kitu we tah siga si Dede. Kituan. Itu nu kuyang gini. Sok kuyang, Dek. Kayak ibakna itu tuh di sungai. Saat nih namanya. Heeh. Kan lodom bareun. Berarti emang langsung ya sungai emang langsung kasih dadap sih gantinya. Taroskeun atuh. Yang kanu gaduh sungaina kasih dadap gitu. Saha nu gaduh sungaina? Eta wa ieu wa ulem. Wa naon? Wa ulem. Nya kitu. Meureun. Tang kita kakina teh teteh bakal hurik siga orai nih. Asli. Kuku nage tuh. Kuku kasalon deui we digosok-gosok deui. Pakai catut. Sekarang deui kayak pakai kutek. Oh. Hari sawah nu si imah teh di mana? Tapi Sanes di lokasi ieu. sana. Hujan itu kedah nama. Ramenya. Daya nu nganteran tuang, Pak. Daya nu nganteran tuang. Henteu. Puasa biasa nama kan iya sok bunda apa si bunda. Ngelek biasa nama ka sawah. Tuang heula. Aya HP segala tadi sada. Pak Isman nelpon. Kita tadi ge abi nelpon teu diangkat. Itu udah nelpon kan kerja. Tapi bener petani aya nama modernnya. Barawa HP ka sawah teh. Tuh, itu petani itu nubelah itu anu keur TikTokan aya nama. Bener petani ge update status ya. Pakai Pak Isman. Nah, itu tadi anteran. Sino. Saha eta teuleum. Nawas tong didinya pacul. Kadang kana cangkul, Dek. Dede, ada belutnya enggak? Dek, aya belutna henteu? Henteu. Meni laput gini kan? Naon teh? Anak paling besar di rumah. Komodi cewek. Panglompatan. Gentos mamah, gentos ibu. Kemun mamah teh aya teh pasti ka Neng naon teh? Lompatnya teh. Gentos. Gentos orang tua. Rata-rata kan kami di rumah mah gitu. Jarang ka pamanggeus, rumah pamanggeus anu paangeungna pasti ka istri. Moal ka. Tapi ka abi mah tepati. Hah? Tepati ka abi. Saha? Nya gitu. Ada pasea meureun di segagwanya. Nantinya cuma kan masih kena ayah bapak, masih ayah emak Oh, jadi. Yang ketos besar mah pasti sih. Pelarian teh kakak paling besar. Utama nama cewek sih utama nama kakak ganti ibu. Jadi bagaikan ibu kedua.
Ayeuna mah kieu neng mun di rumah mamah we. Pasti aya naon kan sanes karai pasti kan neng. Nek pendapat rek naon rata-rata kanu paling besar dulu. Naon sih namina kikian teh, Pak? Ngagaruan. Oh, ngagaru, ngaratakeun. Nah, jadi baraya ini yang namanya gagaruan, ngaratakeun, meratakan. Oh, benar. Makanya supaya tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, supaya si tanah letaknya itu rata, nanti kalau ditanamnya itu enak untuk nanamnya. Berat kunaon yang golosorkeun we neng. Suruh tutur itu tuh dorong. Ubah. Tapi bagus Pak. Jadi kalau jadi perempuan itu gak usah gengsian ya nengnya. Kalau gengsian mah mau hirup neng. Mau boga duit gengsian. Gawekeun. Nih, ini baraya yang kecil itu tuh namanya si Eno, adiknya si Neng. Saha namina teh Neng? Eno. Oh, Alvino. Mana sugan teh Parno tadi namina. Aki inuna Apin. Aki ti bapana Ono jadi Oh, dihijikeun deh Pak. jadi Vino. Oh, sejarah nah. Oh, sejarah. Penerus. Itu di kampung. Dah berat atuh Dek. Berat itu mah. Sok dorong. Oh. Ini alit ieu mah teu pake traktor gitu. Manual banyak. Manual dipaculnya. Kecuali nu saampar lega panggilannya banyak. Seperti itunya. Aralitnya pameng. Nah, baraya nih ternyata si Nengnya malah duduk gilingan. Abong budak. Tadi kan sekali guyang teh. Di dia. Oh. Dek. Teteh banjur mah tuh maknya bersih gitu, Dek. Dedek. Dedek. Tuh teteh baledog ku letak tuh mak. Sok kira jeblok lu. Kira jeblok. Ayo tos di pacul kieu Pak di pelakan sabaraha hari, Pak? Ditanam. Kumaha badag itu nah binina. Ayo ituna biasana sabaraha sih? Bulan lebih we. Oh, namanya ditanam deui. Ya kudu mah komentar mah 2 bulanan, sebulan setengahan bini. Namanya ditanam. Ya, hari rusuk mah 40 poe ge bulan 10 poe di tanur kan. Ayo parena pare jangkung teh naon namina, Pak? Hawara sereh, Hawa hah? hawara sereh, Hawara sereh. gebang, Gebang. hawara sereh gebang. Merek parena gitu teh banyak. Ya, gebang nu bodasna nih, pare bodasna. Paranjang. Ya, ragung. Tapi di dia mah sarae cigan teh nya. Sarai bageuneur. Bareuneurnya.
Kalau ini nih bibit padi nih, kalau nanti proses yang tadi sudah beres, beberapa hari kemudian nanti ditanam nih sama bibit padi ini. Kalau di perkampungan biasanya ini serentak nih. Kegiatan kita lihat di sebelah sana itu lagi ada traktor lagi, sama sih prosesnya, cuma di sana pakai alat. Kalau dulu biasanya pakai kerbau, kalau sekarang jarang pakai traktor. Ini pekerjaan secara manual. Kan ari gebang mah hempang junjungan. Gebang mah lamun icaeun bangsa doyot gitu. Doyot mah ada berat. Kare jamur. Ke bawa airnya neng. Ke aya nu ngintunanya. Ke bawa air. Air minum. Itu jangan neng. Kasawah mah kudu ngelek boboko. Baringan teuran mawa tekonya Pak. Termos. Iya mah giliwing we ngabantuan ya unggul. Pak nendeh. Itu ka dieu kana boboko ari ngelek gitu sangu. Nganteuran gitu. Eta nu ngamusik namanya di sawah masih? Iya. Sawah, kebon. Sawah. Sawah. Macul. Macul kan itu waktu. Lagi kamloran itu kan. Namanya kerja mung kotor. Marukna jadi artis teripu. Ya. Ya banyak. Marukna teripu nu syuting artis. Tipu janji itu. Tipu. Kebancan ngajol-ngajol bujur mah gua. Tipu gua. Kamu artis-artis silat mah turunkan badan kan. Nu tadina genut kudu begang. Sok neng cing getol kayak di buruhan pare. Kayak pare na di buruhan. Pari. Nu kieu di harinya, Pak. Naonna? Kerja bayaran nu kieu. Di bedug Sabedug teh sabaraha, Pak? 50. Oh, neng 50.000 lumayan. Ti jam genep. Nepi ka lohor. Kalau kowe Heeh, aya jang meuli naon lah. Iya. Yang lah beli uyah lumayan. Nah, ini baraya jadi yang kerja di sawah itu dibayarnya itu 50.000 dari pagi sampai duhur. Dikasih makan tuh Pak? Oh dikasih makan, rokok kopi tuh dikasih makan, rokok kopi. Jadi dibayarnya 50.000. Nah kalau Neng Mina juga ini dibayarnya 60. Neng Mina mah di leuwihan sakedik lah. Ya Neng? Bayarna di leuwihan sakedik lah 60. Buruh jang ieu sana jang kasalon kakina pareurih. Butuh perawatan kan kalau istri mah. Bukan we tuh neng aya mutiara nincak-nincak. Bujang-bujang. Cangkul. Ada saat. Main rasa. Cangkul ais mati. Tapi enak bener neng kayak di pulang ke rumah teh neng. Malam gak ada. Haliang. Mau biasa bobe. Cara rangke pencetan pareuri.
Ngalarkeun deui. Oh, aing ngaranna sabedug teh kitu. Jadi kerja ti pagi sampai lohor. Tah, lamun beres nyamperin Lanjut deui Tapi besok. bayar deui. nya bayar deui lah. Pokoknya mah teh kalohor, meureun mun teu beres besok deui, tambah deui besok deui kitu. Nya lamun nu kerjana di dinya mah insyaallah sabulaneun sakotak kieu teh. Terus we rugi mayaran nu gawe. Berarti mending kena dilami-lamikeun atunya. Tah siga si tah siga si Neng ya kan damelna dilami-lami. Tak dilami-lami meh gajina teh terus we ngapoe ngalir. Siga enakeun maculnya ning nya. Serak. Borongan teh traktor mah nya. Deui kaberes. Biasa nu kitu mah sok ngalih kotakannya, Pak. Entak sehari teh teras we deui ka sorenya. Akun di dinya mah jadi saung batu-batu. Tuh, tinggal Neng tuh. Tuh. Dikiriman batur mah tuh sangu. Iya mah. Puasa di dinya mah. Nah teu ararapa Neng teh kan urang dieu. Hare-hare biasa. Astagfirullahaladzim. Kumaha gering wae nu ngalongok meureun hare-hare mah. Pamali. Sok hare-hare cenah di lembur kudu bermasyarakat nya Pak nya. Bermasyarakat mah sakalian lapar. Menta ka batur. Sakalian lapar. Da enak mah nu ngamera we Neng bari ngarokok, bari cicing ge we ningalikeun. Enak senang. We ningali mah kamera ka mana? Ningali mah ka mana? Pak pare jangkung kieu Pak sabaraha bulan Pak? Oh, kalau padi yang ini dari mulai tanam sampai panen itu 6 bulan. Pami pare nu biasa tilu sasinya Pak? Tilu sasi. Aralit nu kieu genep. Ya. Itu getos kieu deui bekah deui. Di pangawas parena sabaraha enak Pak? Aya teh ku banyak teh 4,5 Sakintal. kintal teh. Bare murah 5 kilo 52. Pami biasa sabaraha enak mah sa kilo? Beas mah sakilo 10. Abdi mana terang pangawas biasa da tara tuang sangu ayo Pak. Abdi mah makan angin we ciga tongeret. Nah, itu jadi itu kudu macul. Kudu macul Neng. Matak Neng. Kayak pamimilarian jodohnya. Nutong nuang sangu. Nutuangna angin ciga tongeret. Paraban angin we. Jadi itu kudu usaha. Kudu usaha Neng, tinggal nangkon eta tangkalan neangan angin. Sahanya ciga artis ibu kota lur. Keur niis sepantas gitu. Ngalamun. Ieu teh Neng itu rek nikah. Iya tah, jalmi ieu. Matak ngalamun keur mikiran ipekah itu Neng. Tuh gajang mas kawin acan. Jadi baraya hari ini saya ditemani sama si Kang Huliday. Lid, tong ngalamun wae atuh Lid. Keun wae kawin mah da aya rezekina. Sahari weuh menta ka Pak Heri. Heuh. Pak mas kawin gitu. Sepatu jas jeung bawaan. Kan tong hilap. Background gitu ti bapak gitu jeung son nya sakalian jeung dangdutna. Heuh. Iya. Ka suamina Bu Juju. Mang Tatang. Heeh, Mang Tatang. Sakalian gitu saset pokoknya. Apa si calon pengantin mah apa berangkat geus aya. Gitu minta ka bos.
Cucina di mana neng didinya nya? Nah selokan. No, ih. Lah Bubi. Bisa tuh. Jalan itu tuh, jalan itu. Entos jalan dinya. Entos moa. Moa jalan dinya sok. Moa jatuh sok. Moa sok lalaunan. Kayak orang ya kawasan lagi. Orai. Mana orai? Ada ular. Mana? Ini ngalungit. Waduh. Inyaan asli tapi Itu. tuh. Oh, orai naon. Tuh dua. Orai kisi teman-teman. Orai di sawah mana sok ular naon. Nu kana kodok teh. Heeh, sok makanan bangkong. Sieun dengan Oh, eta dina batu. Da ular kitu mah tara ieu nih tara ngolomo. sieun ah. Teu aya neng, sieun kowe ku orai. Bisa digigil. Dek, mandi tuh sang teteh, Dek. Dedek, tuh di sana tuh mandi sang teteh. Aduh, tadi kaki tuh kaciga tugu Dedek, ciga patung. Kita letak. Simpan sendalna, kena palid. Tadi dena lungsur sok. Kosok-kosok gitu. Duduk atuh dedenya duduk. Dedenya duduk. Tanah ta itu bajunya. Nah, gitu, Dek. Bersih tuh, Neng. Bersih. Mari. Itu baru dong. Mana anu raheut tuh untuk oge. Cuman perih tina eta biasana mah tina jerami. Tapi Nok adina. emang kuduna pakai kaos kaki. Calik nona mau. Udah malik kuyuk atuh. Mau etana dicuci bajunya. Nah, Besok pan eta mah kuat gitu. No maling wae ih. mungkin di rumah mah susah nyucinya. Heeh. Pokona calik heula cek ngeuli. Ini sih. Tuh calikna batu tuh. Sok gede nar batu Tuh sok. duduk di batu tah. Ka batu. Tetehnya berdiri. Masuk ipan nih tiri. Tiri satu nahu ya. Kaosnya gitu di dede menu kanal deh. Jadi sesah. Cuci dulu dede, itu masih kotor. Itu benang kita tuh. Kayak di rumah tinggal mandi lagi, kelang layangan deui. Mewah. Cudumnya siga bade hujan. Mulih Bapak. Anu ngalangkeun ibu. Aduh. Mak, mulih. Mulih, Mak. Mak bade guyang nih, Mak. Oh, entos. Oh, mulih ngari. Mana we bilih guyang di mangga atuh ngiringan sakan tenang. Punten. Mangga.